Wilujeng tepang deui sareng simkuring di ieu kanal. Dina ieu kasempatan urang baris medar perkawis tata krama basa Sunda. Sakumaha nu tos dipedar dina video sateuacana perkawis paguneman. Yen basa nu digunakeun dina paguneman teh aya 2 rupi. Nu kahiji ragam basa loma, nu kadua ragam basa hormat. Tah, babagian antara ragam basa loma jeung ragam basa hormat teh disebatna tata krama basa tea. Ari kapungkur mah disebatna teh undak usuk basa. Dina ragam basa hormat kabagi jadi 2. Nu kahiji basa hormat keur sorangan, nu kadua basa hormat keur batur. Ari basa hormat keur sorangan mah eta mangrupa basa nu digunakeun ku urang nalika urang ngobrolkeun diri pribadi. Sedengkeun basa hormat keur batur nyaeta basa nu digunakeun ku urang nalika urang ngobrolkeun atawa nyaritakeun batur. Nurutkeun harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita teu ngagunakeun tata krama, berarti urang teh teu sopan. Tata krama dina ieu pedaran maksudna nyaeta ragam basa nu digunakeun diluyukeun jeung kaayaan nu nyarita, nu diajak nyarita oge nu keur dicaritakeun dina hiji obrolan. Ari tujuanana lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema, tapi pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Tata krama dina basa Sunda nu masih keneh mindeng dipake kurang leuwih aya kana 40-an kecap. Urang tengetan wae kekecapanana dina tabel tata krama basa Sunda nu bade dipidangkeun. Saupama tabel nu dipidangkeun teh gancang teuing, kurerencangan tiasa dipausnya. Lajeng bilih peryogi dicatat, mangga dicatat. Ayeuna urang tengetan 2 conto ieu. Nu kahiji aya kuring kakara balik, nu kadua aya bapa kakara balik. Duanana kaasup kana ragam basa loma. Upama ku urang bade dirobah kana ragam basa hormat, tangtu ragam basa hormat nu digunakeunana teh beda. Ari dina kalimah kuring kakara balik mah nu digunakeun teh engkena ragam basa hormat keur sorangan. Ari dina kalimah bapa kakara balik mah ragam basa nu digunakeunna teh nyaeta ragam basa hormat keur batur. Cobi tinggal kurerencangan sadaya. Ari dina kalimah nu subjekna kuring mah kecap balik teh dilemeskeunna jadi wangsul. Ari dina kalimah nu subjekna bapa kecap balik
dirobahna teh jadi mulih. Ieu aya 5 contoh sejen nu nuduhkeun bebedaan larapan antara basa hormat keur sorangan jeung basa hormat keur batur. Dina contoh kahiji aya kecap beuli atawa meuli dina basa Loma. Upama dirobah kana ragam basa hormat, ari keur sorangan mah jadi meser, ari keur batur mah jadi ngagaleuh. Nu kadua aya indit. Keur sorangan mah mios, ari keur batur mah angkat. Nu katilu aya cokot atawa nyokot. Ari keur sorangan mah ngabantun, ari keur batur mah nyandak. Nu kaopat aya nyaho. Keur sorangan mah tarang, ari keur batur mah uninga. Nu kalima aya poho. Upama keur sorangan mah jadi hilap, ari keur batur mah jadi lali. Pamugi rerencangan sadaya tos tiasa pahamnya kana bentana larapan antara ragam basa hormat keur sorangan jeung ragam basa hormat keur batur. Pedaran dinten ieu urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Pamugi urang tiasa tepang deui dina video salajengna. Hatur nuhun.